warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga nu ngawalor salam ibu-ibu bapak-bapak ku Allah enggal dinasibkeun tiasa arangkat ka Mekah. Amin. Tiasa ngalaman netepan di Masjidil Haram. Amin. Haroyong ibu kaditu. Terus nalaftar acan. Saha nu mawarna tuh. Saya nu ngalaftar. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah. Kita kursi terdengarnya. Itu lah, Cungking. Ai kapungkeun ngalonggo ka hareup nyeri. Gentos euy, gentos. Kursi gentos. Teu nyaman kan tingalina. Kenyaman ya kursi. Ayo salah. Ya kana agen deui. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Limpah ti payun urang sami-sami manjatkeun heula puji sinareng puja kadat Allah Subhanahu wa taala. Mamnasihin kalih ibu saha? Oh bisa putar. B, nah itu mah B. Oh iya mah Kurniasi. Ari abdi naon? B. Oh Nurul Muhibah. Yang tungtung nabi kedang nganggo titel kan TMC. SH. Kedana nganggo SH. Nurul Muhibah SH. SH teh seueur huis kan. Mamnasihin sareng Ibu Kurniasi. Parantos nikah atus nikah teh can. Saha nabi pangandena? Mana? Ini anu. Aku biasa gue beli modal banget. Itu tuh si aki-aki hoyong galung abdi beli banget. Aidini Agustin SPD. Agustin digana ya lahir nanti bulan Agustus ya. Dalam bulan Februari itu pasti Aidini Febriani teh. Dan PKW tentang abdi gitu budak lahirna bulan Februari namanya teh Lilis Febriani. Adina bulan April itu Aprilia. Anu bungsu bulan Maret lahirna ngaranna teh Meri itu. Ngarang. Apa beli semangat apa terbiasa ningali nu geulisnya. Ini ngicep-ngicep ya. Setiap abdi ngalian apa kan justru hai. Tiga nu bogoh. Aduh ya teh. Mangkasihin atau kumaha ya teh. Ngawasan di payudam di aki-aki lumpur. Aja. Aduh. Abdi teh jadi teh semangat ya. Aduh. Wah tuh ya. Mangkasihin sareng Ibu
parantos nikahkeun putrana nuwasta Neng Aidini sareng Cep Yudi Santosa. Aya teh berarti campuran antara Sunda jeung Jawa. Dalamun Sunda unggul pasti Santasa, mun Jawa unggul Santoso. Sabab ari Sunda jeung Jawa ma uni mama bahasana hurufna beda sahuruf. Sunda mah identikna kana huruf A, mun Jawa mah kana huruf O. Mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah mun di Sunda kata di Jawa mah sok awas. Ibu iringan Bu. Mun di Sunda nana di Jawa mah mun di Sunda batal berarti di Jawa mah mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah. Ibu tong kalah ngajerit abdi mah tadi tang ngajerit nih tadi ngajawab da yakin dina hate euceut aya jangan jawab sok bekaskeun tong asa-asa. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah astagfirullah. Kalau saya jadi malah nunggu aku aja tungtung lah anak kok di Sunda kuntul di Jawa mah bango ini kan kuntul jeung bango teh sarua manuk teh teh ieu pangakiran nikahna ieu Ibu berarti ayeuna teh bade bulan madu Leman pertama beda serang abahnya, bulan Al-Qur'an banyak. Dengan itu ayu di mah kita tadi taswiri dan wae. Saur cek Yudi ping cacat, ping toke, ping cacat, ping toke. Naon hartina jang hayang geura dipecat peuting engke. Bari nu ka mana ieu panganten teh? Awas pokona mah doakeun sing rugrug ranyarna. Piraku ayeuna aku balik gogorokan pengantin enek-enek. Yang tentu kita semua pada malam ini yang hadir hanya satu, ingin mendambakan ridho Allah Subhanahu. Ya teh abah abdi teh tuduh kekian. Da kumaha ya kesoca teh jadi error kieu. Ieu ningali abah teh ongko tersebut tapi beli juga pamuda abah. Ayo mah yakin ya kurang beres ya soca abdi teh. Balik teh ieu budak juga aki-aki gitu. Nah biasana ieu teh damang ngetek kuluak white kopi geus. Punten Kang Nasihin eta mah ngawartosan sanes nyuhunkeun. Nya atuh da di panggung geus atuh dua-duana heran teh saanu rek ditamaan saanu gering gitu. Ya, wak kopi. Oh, Gusti. Salawat beserta salam semoga kiranya Allah selalu curah limpahkan. Ya ieu teh. Ibu-ibu aya nu nyahuyar teu? Nu sila aya. Nu embok. Nu teu gaduh artos. Nu gaduh hutang. Syukur. Senantiasa selalu Allah curah limpahkan salawat salam kepada baginda junjungan tercinta Habib termulia, Habib yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan, junjungan yang istimewa. Anjeunna sok ngadepankeun kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Siapa dia? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Karimina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina para sahabatna tabiin tabiatna sing dugi ka urang sadayana dayakin moal aya cikaret teh. Oh, ayo cikaret nu mana? Ieu mah naon? Mekarwangi moal aya Mekarwangi, moal aya Mekarsari, moal aya wargi-wargi, moal aya abah nu geus jadi aki-aki, lamun teu aya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Syariatna Mang Nasihin nu ngempelkeun urang sadayana caralik dina kursi di hanapeun tenda anu mewah jeung megah luar biasa. Senantiasa mudah-mudahan Allah isukan ka urang Mekarwangi, ka urang Mekarsari sing tiasa dikempelkeun di bawah bendera Kangjeng Nabi. Ya Rabbal nu dihormat kersana penata acara pengatur waktu
pembagi wanci master of ceremony, aki-aki nini nyebutna protokol nu dipihormat para ajengan, para kiai, para ulama nu aya di Mekarwangi, nu desa Mekarsari, khusus nu aya hadir di ieu lingkungan, di ieu lokasi. Doakan para kiai sadayana moga-moga ku Allah diparanjangkeun yuswana. Amin. Kunaon ibu teu amin geuning jeung beh dieu. Tidak nu keheul ka ajengan. Da ieu teh abade harosna ibu priyogi teh ku kiai. Ece butuh teh ku ajengan. Lamun ece butuh ku ajengan tolong ajeung kiai teh perhatikeun. Di mana ibu papanggih jeung ajengan di perjalanan taros ku ece teh. Akang damang, alhamdulillah, boga beas henteu, oh sarua atuh. Dakeung lamun di Mekarwangi tos teu aya kiai, leuheung lamun ibu geus pinter tina ilmu agama, salat geus apal tata carana, salat geus apal ayeuna babacaanana, Allah lamun ibu bodoh ku ilmu agama, ibadah haji moga jang daftar teh, ibadah haji bisa mangkatna, ibadah umroh pulang anting, tapi teu barengan ku ilmu, ibadah naon bae ibadahna mardudatun la tuqbalu ku Allah naudzubillah, sok sieun ditolak teu ditari. Kasan haruskeun ibu hayang pinter ilmu agama, iwati ka kiai. Kumaha lamun kiai tos ngarantunkeun alam dunia, naroskeun iwati ka budak ibu nu dipasantrenkeun. Aya budak ibu nu dipasantren. Alhamdulillah. Aya budak ibu nu ayeuna di dieu masih di SD. Aya. Bisi aya tareang sina balik ke geus peuting. Kakipo. Bu, sabab budak anu di pasantren adalah subhanul yaum rizalul ghad, ulama untuk di masa yang akan datang. Maka doakeun kiai di dieu sing paranjang yuswana. Abdi mah daripada kudu ajengan maot ti heula mending keneh RT we heula. Aya Pak RT. Pak RW na aya. Kepala desa aja. Di mana Pak Kubu? Oh, di Pengker. Di Nupoek. Kapan hari jalmi malah mengaos dari Nucaang, di Nupoek mah juri. Jadi itu anu ngaji di Nupoek teh ngaranna lumput. Itu namanya juri kudun. Ela abdi mah bade ngaos ibu ari di Mekarwangi sok aya pangaosan rutinan. Ibuan, muslimatan, marhabaan. Mun aya nu maraon sok tarahlil. Teu bisa nu marawat. Pokoknya nu marawat tarahlil, nu hirup arudud. Ngakan yang jaringan ece kana angkat pangaosan mingguan jeung kana pengajian di Mang Nasin. Padang danan abah, padang danan aki mani beda. Angkat kana mingguan mah abah sok make sarung, kali-kali kana pengajian di Mang Nasiin mah abah mani make celana panjang, mani badan teuing ditalian ku rapia. Nini nu biasa angkat kana pengaosan mingguan sok make sarung ke jeung samping, kali-kali geuning ka Mang Nasiin mah nini mani gaul make celana legging. Teh ingat eta bitis geus digasuling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoek ku anak kucing, dikoek ku anak kucing. Eta nini make. Aduh. Aku kan kalau diulipkeun kitu eta kopi. Oh, tangan dia. Kita nggak ditekan loh itu. Bingung. Jerogi. Kamu ya kan ya, tidak akan sedang beriman Islam. Nikah. Itu nggak pulang, juga nuker galau aja kan. Bacaan. Sahai tak? Hah? Yang tetangin Mang Nasin. Hari Mang Nasin teh nu mana abdi teh? Di Bumina. Aku itu omongan kalau saya mah pilih sanes eta. Masalahna abdi lamun kaya Mang Nasin ieu keung abdi. Ya tuh bapak aya ibu-ibu syukur menolong abdi ningalikeun abdi akang kalau Mang Nasin teu aya beureun abdi ceurik ge balik sareng lumayan abdi. Oh, nya kita mau banyak
Transfer. Abdi maka dia tuh hoyong dibayar tuh. Abdi mah dania teh ikhlas teh hayang neangan duit, abdi teu leungit duit gitu. Abdi mah abah ka dieu teh pedang dionang, kumang nasihin, da kudu nama jadwal abdi teh ah di Garut. Kunaon geuning ku haji teh ka Garut, dipikir-pikir naon ka Garut teh eueuh acara. Tah mending keneh ka dieu puguh aya acara bari dionang kumang nasihin, yakin abdi datang ka dieu mah bakal loba dulur, cek astagfirullah. Duit, loba dulur, geus loba dulur mah pasti balik ke dia maka menang doa. Duit, Anak duit wae tuh. Ada kan coba yang doa, yang duit. Masalah, ada nuhunnya Kang Nazir, ya kopi dosa saya. Ngan dia teh perih anget abdi teh. Perih, tempur lulu. Tak yang biasa nama gampang nate kuku kariswet gitu. Masya Allah jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Wabil khusus anu berbahagia panganten Neng Ai sareng Cep Yudi, panganten baru sareng panganten anu geus bari bararing. Da beda, nu bingung mah ngajina ge bari nyaran he. Hampura anu nyaran he. Ada, ayeuna baru ngaso teh panganten baru atuh ceuk. Artos seueur keneh tuangeun loba keneh. Isu mah yakin Neng Ai sareng Cep Yudi akan mengalami yang namanya rumah tangga pasti ada pahit, ada manis, ada susah, ada senang. Mundur. Sok ibu ieu rumah tangga geus karolot kieu jeung salati osok paseata. Jujur we osok tara. Sok pare-are omong. Pabaeut pabetem-betem teu puguh judul. Wajar lah normal ceuk. Ayeuna boro-boro pangkat ceuk nu jadi RT acan. Abdi ka dieu didawa-dawa ku bapa nasihin. Abdi calik dipayung dipelongkeun ku ceuk ditingalikeun ku abah. Yakin akang abdi bisa mapatahan kabalarea sementara abdi dia papatahaneun keneh normal jujur abdi jeung salaki sok minang pasea. Amin. Kemarin mah komo saminggu akur-akur. Sebagai kunaon salaki teh piraku peda abdi hayang kasih Aldebaran. Sia lain lain masalah eta. Abdi wingaos di Bogor, dugi ka bumi biasana suami teh mun teu ngiring menyambut sang istri dengan penuh mesra dan manja. Hari tamu boro-boro ceuk abdi naros kitu nemalan. Maka salam teu jawab ate kunaon atuh ate hoyong kopi mu. Hoyong nemen tuh hayang. Boro-boro ngari lah, kita gitu goyang-goyang kieu. Ini atuh ate hayang langsung ka mama teh coba nyerius. Betul dua mama teh capek wingaos mainnya kalau diajak pasea. Kalau pergi bolotot lah, kalau mau omong jeung loba alasan, terpercaya ieu mama balik ngaji. Naon alasanana? Manya balik ngaji dina mobil nanaon biasana ge loba berkat. Tapi keprokan lain japati. Terus nanti tadi ngaji masuk aya beas, aya hayam. Punten mangasihin dia mah biasa. Nu biasa ieu. Cenah mangasihin mah teu biasa, biasa teu ieu. Udah abdi mah daripada engke kudu pasya di jeung salaki. Mending ribut ieu aja mangasihin. Jujur. Terima kasih Bapak. Bapak. Bu, mangson sistem ewona alitad. Cek ewona alitad dah. Selah tong adong teuing ewona. Bu, araya kieu teh? Bapak araya? Aya. Terus bapak teh kita tadi teh bapak teh molohong kieu. Bapak emot teh ka abdi terang teu? Emot. Dulu saya teh sebetulnya teh pernah di Mekarsari. Oke, terima kasih. Oke, kita kenal. Siapa mau beli apa memori abdi apa? Jika apa mau mengingat abdi dari dulu ya apa ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut. 5 menit deui. Tadi mah. Haji mungkin terus aya ibu. Ada, aku udah kapan di Mekar Bangi masuk unggal minggu pengawasan. Hah?
Oh baru. Ada masih ngayong ngaji ge tara diarapalkeun ieu. Jadi tidak usah lama lah Bu ngaos nu penting mah singkat padat melekat ke eueuh nyana. Ilmu anu manfaat berkah. Ieu ari ngaji jeung ahli barang dahar. Berkah teh. Terus di pasien berkat kemana sih? Atau suruh tulis berkat tadi menulis sholawatan. Shallallahu ala Muhammad alhamdulillah nang berkat hanya kalguning sautik murunan di dahar ustad asal. Neng Yudi apunten hingga ringaus kacang tuang sok bale lawan. Neng Ai cek Yudi nikah teh ibadah Bu hari nikah ibadah ngeunah ibadah nyeri dua nana oh ada pasti atau bapak pernah merasakan ibadah sakit ibu ge pernah merasakan ibadah sakit cuman kan nyeri ibu mau bisa dirasakan kan nyeri eta kula laki pun tanpa abdi sanes ngameunangkeun ka ibu-ibu bukan abdi seorang awewe tapi itulah sebenarnya aya 4 perkara nu teu bisa dipigawe ku lalaki. Hiji men. Supaya laki nu men. Aya men ceret. 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Sakumaha gagah-gagahna lalaki bapak sina hamil moal bisa. Sanajan abah ku abdi di pasien artos 100 juta tapi sina hamil tetep moal bisa. Tapi ibu-ibu sanajan awaknya pegang hidung dari tipis hirup deui. Tong boro-boro hamil ibu saminggu 8 bulan awewe rumah bapak mampuheun hamil. Dilatih ku Allah gagahna awewe mawa gunung 2 ge bisaeun. Naon seuli Kang? Naon eta gunung 2 teh Pak? Nenen. Oh, nenen cenah. Nenen. Apa mun bedas disebut nenen? Osok kadang nenen. Osok. Tengah putih demi pabelit. Anak ngecerit bapakna gogoakan. Tengah putih teh budakna dibere susu lepe, budak geus lepe bapakna cek irungna teh ka dia tuh paras malam top jeung budak tah. Sabeula deui ngawur. Hiji ku bapana hiji ku anakna tapi hulu susuna teh offset. Ari kutang ngaluhureun gada susuna handapkeun bujal. Hamil mah moal tiasa segagah-gagahnya lalaki. Angkat ayeuna ka sawah di sawah balik mangul presak anaon? Paresak harum tak tepikeun ka panas kaduga mangulna eta pare yakin di mana geus cangkel ku bapak pasti bakal diturunkeun diencangkeun ibu jadi awewe hamil sajero 8 bulan di mana eta patuangan ngaharangan kagok ibu rek mani kagok keceu rek gegel sok dihapekeun ka salaki pernah aya nu kitu saya sugan keceu teh bapak aya ka pasar cik atau mas mi hape heula ka mana-mana jadi bawa eta kandungan teh ka pasar dibawa ke pengajian sama tuh kompak kecil ke pengajian ke kebon Neng Ai satu saat akan mengalami hal seperti itu. Amin. Bu dari istri ngegas nikah mah status udah beda. Neng Ai tadi sedang nikah masih kene parawan, cek Yudi masih kene bujangan, status ayeuna sudah berubah. Neng Ai jadi pamajikan, cek Yudi jadi salaki. Nu ngaran geus nikah dikeureuyeun pasti aya bareuh. Hamil 4 bulan tepikeun ka 9 bulan. Masya Allah Pak, yakin Bapak mau bisa ngarasakeun kumaha nyerina dina eta kandungan. Geus 8 bulan budak hayang we totojer hayang keluar. Bapakna di luar totojer hayang ka jero. Untung we terperwis oge. Sare ojo bingung posisi awewe nu keur hamil bapak dibawa nang karak sangge beunang dibawa nyanyi dieu sieun bae kayak batu kayak batu deui jika nama hayang kopi heula lias Allah bismillahirrahmanirrahim. Aduh, manasihin kamari mah di Bogor di Pasihan cai teh da manis seger gila teh da aya susu. Ieu mah kopi ge aya rametuk. Da bohongan we kusi itu ngomel tadi turuan. Hujan. Bu.
araya Prit. di bawah nangkara ibu menuju hamil 8 bulan cangkeng beuna dicanak yang ngijir sieun bae dicanak nangkum sieun bitu dapat tuangan wantel kana kasur teh ece geuning tarang jeung suku mangangkang mata kabun ece sare nangkum menuju hamil percis jika odong-odong jujuran ungkluk kita pamajikan kan kabaduh we suku pamajikan ku salakina da puter juga gangsing. Masya Allah begitu berat perjuangan seorang wanita mata kabong lamun akan tengah ka pamajikan tongan nyeri kan sekali hatinya terluka awewe mah hese obatna muhun bu abi mah jujur we ece osok salaki di imah gegero. Oh, jadi ulang demo, kapan dia udah yang tersangka? Ada cuma korban, osok salakinya Sok. osok salaki istrika. Ayo cek osok nyamuk jang salaki. Sok dinuhun kentara. Sok. Cing, tak kening dulu masa salah mengadem pes. Saya kumis ngabopon segede waduk. Dan masa salah ya Allah, kayak kuning ai akan terasa bagaimana capekna awewe sabab awewe geus rumah tangga lain murangan kacapek jeung karimut namahan komo geus boga budak nuhun garaca aku yeuh tong ajarkeun makna sieun tapi jadi awewe teu capek kan yeuh onaman sakitkeun mobil dugi kamari mangaos ka daerah Sandaranten Kabupaten Sukabumi narangsa nyeri hati teh mobil tenugi kalau kasih dijemput kang kalau kasih teku motor hari motor zaman baheula back to tahun 70-an ningali tukang ojek beli buladi untuk koneng suku jebak temu hidung baju nak bari butut bau unsungit hangit tuh aya nya kapaksa naik motor eta ada eueuh deui suku bintis tukang ojek beli geus aredo bawas jelahan motor setiap diselah cepat sama bintisna selah cepat da malam mesti kancen ku karek dan imut awah cek tukang ojek mangga cenah Bu Haji naik aduh abdi mundang kana beheung tukang ojek ngajegang daerah ieu dayang salamet sieun cilaka nu nanya mudun setiap tukang ojek ngagas ku abdi dicekek digas cekek amok-amokan tukang ojek kakarek aing mangi penumpang juga ieu emang beheung aing senang gitu pokona bakang abdi sapaparat jalan kasea jeung tukang ojek datang kalau kasih semangat leungit kasusah di perjalanan ningali jamaah aya berhenti 1000 mah alhamdulillah di dieu aya 1000 mah jeung teu hadir semangat Allah 2 jam setengah teu karaos ceramah hayang kapuji ku panitia di payun pabudak kararasep wungkul teh jiga di dieu nu parompet we nya arompong ngalarepet Allah ari tunggu tina panggung eta eceu panitia mere amplop mangasihin dibuka teh penasaran beda tipis api ke WC ternyata masih ngeteh 30.000 wah geuning 30.000 pas dibaca teh aya tulisan di luar teh jang MC pahit lagi kota kapula mangasihin teh ayeuna pisahkeun mana jang api mana jang protokol isi kadiri aduh cok eta api uih doi kali itu karena mobil naik dari motor sebentar ngejakeun teh karena motor nu alus kanu tadi deui keneh dibere kardus berkat opat biasana masuk 10 mangasihin coba opat ditumpukeun di tengah api kajegang deui panghanapna beas aya hayam hirup pangluhurna jeung jeulna teh 2 kami rehe meureun ieu apalagi sok saha hiji hayam masuk ganeng dina leuwih teh kokok apalagi abdi naos di makom di Cipatujah ganeng sapaparat jalan hayam-hayam kokok siapa yang teh hiji dan kamari mata di daerah namanya Banjarsari buat malehe tetap bisa ngaganengkeun mangasihin tong hiji Allah eta naik motor tukang ojek semangat meureun kantorkeun abdi sugan motor premanana teu ngeplos teu belong jalan kecil leueur buruk-buih deui hujan pas mudun tukang ojek ceger nabrakan kalapa tukang ojek ngangkarak bengkak dina kotakan sawah abdi tenulungan ieu paduli teuing nasib tukang ojek teuing paeh teuing hirup abdi mah melaan hayang lepas sama penting kang nasib abdi aweh we ieu malang sangka mangasihin walau hayang leupas
pas. Ari ingat bisi katanyaan ku salaki bisi bangun jeung pasea deui. Ah, teu kapangi hayang teuing ka mana hiberna mangi entong batur eta we. Masih. Kan Pak masih ngarangnya tempat kayu ka lagu itu, Pak. Siapa memprotes begini? Assalamualaikum tapi sebenarnya mau bah, abdi mau pengalaman, abdi teh tuh ujung-ujung kieu. Pernah abdi kana motor heula, mojek heula, maneh kieu teh. Mobil can gaduh teh aya mah ngarenta heula inget kana ojek. Bukan awas ka mana ngalangkung sasak ayun, sasak gantung. Motor mah geus kali itu abdi mah ngagantung dina sasak. Asli eta pernah tahun 81 kitu mun telepat mah. Bukan tahun sanes tahun 2005. Serempun adi anu bungsu nu namina Cecep da abdi teh gaduh rai teh dua abah abdi pangageuna pun adi nu kadua namina Haji Beben anu bungsu namina Haji Cecep abdi Aah jadi ABC trio ABC Aah Beben Cecep bisaan jeung abdi mah ngaran budak teh ABC alhamdulillah bakat enging di luar nanti abah trio ABC bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia alhamdulillah dionang ku orang Malaysia abah abdi tiluan adi lanceuk kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin si abah katimun Lawan sekali wasalim ngabari Lawan sekali wasalim ngabari saat capek bapak jadi awewe teh bu capek itu bu sok singari capek itu tujuannya tapi dah urang teh nikah teh ibah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah tina sebagi aduh Allah atuh kitu mun arek ibu Allah kabeh bisa urang Allah khawatir asa kamari ngaos di Cirebon si abah dihanap tangan abah ieu mah cenghar wae ai kamari mah di Cirebon nunutan si abah teh bah dipayun petugas maca sholawat ala toha si abah dihanap ala yasin nah eta si abah nanti pinter bisa nyalengorkeun ala tosin ngarang deui wae ate ngaluh mah jigana aya beureum 100 madongeng teh mah dengan sebagian tanda wahdaniyatna Allah wa min ayatihi an khalaqa man kadang ku santri mah dimajulkeun khuliqa sudah diciptakan ku Allah teh dengan berpasang-pasang jadi tenang nu can boga pamajikan bapak aa para pemuda, para parawan, entong haliwang, Allah sudah menciptakan jodoh kita. Di mana? Entah di mana. Cuman tenang, jodoh sudah disiapkan. Benar. Azwaja dipasangkan ku Allah teh. Sapasang luhur jeung handap kaler jeung wetan jeung awewe jeung beurang jeung da teu ngareunah lamun alam dunia ieu ecek ku Allah diciptakeun beurang ngumpul yakin temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api hangus terbakar dunia dan isinya kabayang lamun Allah nyiptakeun dunia ieu penting ngumpul teu diganti ku beurang maka temperatur udara turun di bawah 1000 derajat Celcius berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ku lautan es kulah darah jantung manusia takkan berdenyut lagi pohon-pohonan takkan tumbuh matilah seluruh makhluk yang bernyawa maka untuk menjaga musibah semacam ini Allah ngadamel hukum azwaja sepasang dengan satu firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab arafal albab nama alhamdulillah Pak ngaos nak ka dieu belum nak ka abdi Bapak resen teu ka abdi abang semangat wae Pak mudah-mudahan Allah padayu soalnya banyak Bapak ditampi iman Islam dihampura dosa usul hati Abah amin gitu cek ngadoakeun eta teh sanes jangan anu maot kurang oge bade maot ngadoakeun Allah maka dari Allah abdi suhunkeun ka Gusti nyuhunkeun ka Gusti teh maotkeun dalam keadaan husnul khotimah ditampi iman Islam akang lamun ngaos ayeuna teras maot akang cek abdi mah sae ece nuju ngalahirkeun teras maot tuh sahid
Akan kumaha nuju ulun ayeuna maot. Maot suhada sanes suhada makan. Azwaja diri yang dipasangkan ke Allah adalah suami istri. Naon sababna min anfusikum. Jadi atuh cek Yudi naik aing geulis kaset. Makanya nikah teh kedah gaduh tujuan anu utami, tujuan anu pokok. Mun ayeuna neng aing sareng cek Yudi nikah hanya untuk melampiaskan nafsu seksual wungkul kadongkara naon kawin, tapi gaduh tujuan niat anu sae ibadah hoyong rumah tangga hirup tenang harmonis romantis alias dina bahasa Arab kalimatna sakit. Ngan eta sakinah kudu make modal kunaon dua modal mawaddah jeung warohmah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah teh cinta bogoh warohmah teh kanya bu ibu kapungkur bogoh teu salaki jawab bogoh henteu ari ayeuna bogoh keneh henteu Akang baheula pasti pernah mengalami bercinta. Apakah cinta akang ayeuna ka bojong aya keneh henteu? Aya. Rasa cinta pasti ada. Sok cinta dik da moal teh nyambung jeung jurig TV masuk geura. Rasa cinta pasti pada makhluk yang beriman sejak lama. Tetap suci dan abadi takkan hilang sampai datang ajal. Lain ada akhir masa. Tungtung lah renung. Allah, aku udah benar kata sekarang. Nara menikah ngajak bisa kali. Pasti semua rasa cinta pada makhluk yang bernyawa akan ada. Kalau buat neng aing mau mungkin naik nikah sareng cek Yudi, lamun neng aing teu bogoh, jang Yudi mau naik ngawin neng aing, lamun jang Yudi henteu cinta. Di mana eta asal ulah cinta datangna? Dari mana datangnya cinta? Lain kitu. Nyecelengkeun dari salah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah akan turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata alah abah turun ke singkompak turun ke hati tuk astagfirullah. Kayak gelak eta akang saha nu nitah nyebut cerai oleh jawab ieu da abah teu nitah saha nu orang nyebut cerai geus aya henteu kunaon geuning eta ayeuna cinta ka Kangjeng Nabi jeung cinta ka salaki jeung cinta ka pamajikan beda henteu Bu? Abdi mau bari naros we kalau jujur ari ka Kangjeng Nabi cinta beki lila, beki namahan, beki ngurangan. Kakang jeung Nabi cinta ibu, beki namahan, beki ngurangan. Ari cinta ibu ka salaki, beki lila, beki namahan, beki ngurangan. Dan cinta urang ka salaki moal abadi sabab cinta anu abadi mati hiji cinta Allah ka hambana, dua cinta Nabi ka umatna, tilu cinta indung jeung bapak ka budak. Kumaha cinta urang ka pamajikan umat, jang Yudi bakal moal lila, cinta pamajikan ka salaki moal awe. Dan cinta eta masuk ke kuse lain setan. Astagfirullah, semuanya cinta di dalam setan. Cinta eta masuk aya seep. Nah, sok yakin ece akan berubah. Ayeuna jeung ece baheula enggal nikah. Tong masalah ece abdi wae ece baheula mah enggal nikah. Salaki teh ka abdi teh mamanja mesra. Teu kaot abdi jauh meusan salaki mah sok totoelan sini yang jangan jauh-jauh duduknya. Bawa motor, rem jeung kupling main, da sieun pagi ragrang. Ayeuna mah haja ditarikeun. Apung. Teu kaot mangih malodak meusan yang sakit udah puntang kana cangkeng. Ayeuna mah boro-boro muntang kana cangkeng cerekon. Ungat. Pilah kana tatangna asa orang sabutut. Kana naon atuh muntang ketungan kana beho. Dah kana beho cuk gedebut ragrang. Coba tarik ketulungan, tah cek aing tadi sia tong milu teh. Masya Allah.
paingannya sor kali bahasa kolot bageula mun keur anyar kawin anyar pangantenan komo lamun meleman pertama supaya kali bahasa jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisikan paling enak jadi pengantin baru malam pertama seri ciwitan saking manja dan mesra salaki dicimit pimping nak tapi ke kabot serek gedihan sudah serek nyarekan sakit entek Aduh. aku ada pan gedihan tah dia sok gede kiwit euy Aduh. ayo nama boro-boro lihat bageula di mokos kadon kira lihat modal saya sekalian tapi tajong dulu gayo teh Masya Allah karena sudah tidak ada cil maka kade bu lamun cinta atau karena kasep nu kasep geus kolot su kasap oh salah kieu cil eta mulus kieu nu kasap akan tong karena geulis nu geulis mangke geus pake kolot lain beki geulis beki juga geulis bukti jadi tadi kayak cek akang lu ngau kemen peot kumaha karek nampuyak kenyot lah helak mahuntu bisa kan ada itu dengan harga seurat tidak usah dipoyak-poyak seperti itu wajar udah begini latih lain beki alus beki rob bah mohon bu ayah bu ayah bapak ayah bapak biasa mah ai bapak-bapak teh tara connect busuk karehe tapi ya mah tangan MC jadi rehe kan tadi mah MC teh menikah macelo giliran di abdi tinggal dengan melohok Allahumma sholli wa sallim kemarin hiji mawadah cinta dua warohmah makanya bu ibu cinta ka Nabi Muhammad mah beki lami teh beki namahan mun kasalaki mah beki murah leres bu ku cinta mah hese ieu cek Yudi urang mana aslina Bandung. Bandung. Neng ai emang di dieu di Mukarsari lalaki nu teu kapapa. Emang di Bandung teh aya istri anu kagok itu neng Jang Yudi. Jodoh. Lain ku jodoh. Eta mah utang mah. Dan aring geus loba awewe di Bandung teu boboh mah hese. Ku cinta mah mengalahkan segalanya. Maka cek juragan santri urutun hasilatun bikabini ka urutin bilasil ismi waqi'i kajeun ku boboh mah jauh di jugjug angan. Mapai jalan Satapak. Ngajugjug ka hiji. Lembur. Teu karasa. Sababaya. Oh kami maleunah Kang. Mapai jalan. Ngajugjug ka hiji. Teu karasa. Saya mengingat zaman dulu memori eta lagu Haji Darso asa sayang Haji Darso itu tanya kuburna maut teh Kang ada Haji Darso mah teh geuring heula dipariksa teh ka dokter kunaon geuring ieu bisi aya nu ngabunuh ternyata lain mautna Haji Darso ngadadak capeun mapai jalan satapak atuh da Haji Darso mah dicarekan teh ngalawan kalah naik kana tanyakan burang-rang rek mana Haji Darso rek nyusul ka boboh jauh tenepi ieu Haji Darso capeun akhirna ngagoler dina amparan sajadah yakin aku di Bandung ya teu kilang istri mah seueur yakin di dia di lembur Makarsari pamoget mah teu kilang seueur ari geus teu boboh mah da hese muhun bu poke cek neng ai bahal katan niku pamahilun lana warajulun minal kirami indana tidak ada lagi lelaki yang paling ganteng yang aku sayang selain Aak Yudi aduh bu da hese boboh mah cek batur saya kieu teh butut da cek membalas boboh bapak tong iri hate bapak disebut ku batur butut dan cek mama henteu bapak teh eueuh deui pokona bapak di Mekarwangi mah numpang kasep-kasepna ngelemperen koneng parat ka huntu-huntu tiba-tiba bapak salaki mama yakin ku cinta mah cek kapirongpenan mengalahkan segalanya kajeun ayeuna ti Bandung ka dieu teuing kajeun ti dieu ka Bandung teuing ari geus ku cinta L Bu awas cinta elabida cinta urang masuk aya nah benten sareng urang cinta ka Nabi Muhammad ke seep bahkan beuki lila beuki nama Bu ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta asea moal mun ibu cinta ka Nabi Muhammad jeung salaki nyarekan moal salaki abdi bade ngaros ka akang lamun bojo akang cinta ka Nabi Muhammad akang bade cemburu moal sungguh si akang tidak punya perasaan Kang Bu ibu cinta itu ka Pak RT
ayeuna ai cek Yudi modalan rumah tangga ami awet ku anu kadua warohmah hanya caroge nyaah ka bojo nyaah ka caroge dakang kedan-kedanan salah ieu teh nyaah ka pamaji panggelo-gelona pamajikan teh nyaah kanu jadi salah matakan da ibu calon ibu-ibu ahli surga teh taat ka salaki di mana ibu dipieureun ku salaki teh tong talangke mah yeuh bapak yang kopi cek teh siap gaskeun mulai wasalaki mama yo hayang kopi kalau jebol pamajikan umpat bari buah sapu cuma teh mawa kopi kalau bolot teu kaciri aing teh kerimuh tulai ini ku serangan panas Allah kira biasa kukanya apa yakin dari kali abah dari abah gaduh kene bojo gasor alhamdulillah dari bojo abah ayeuna rumah tangga masih kene awet jeung abah masih kene sakinah sarejeun hati-hati geuna abah masih tumaninah tumpang nini geuna sabab aya modal kaya kukanya eta akan berubah kalau sudah hadir seorang anak lain ningsieun neng ai sanes ningsieun cek Yudi nu biasanya asalati ka pamajikan 100% geus aya budak mah leungit ari leungit 100% mah henteu 80% gegedena salatinya ah ka budak 20% eta kanya ah ka pamajikan mohon Pak Bapak sok bela naon atuh papanasan dina usaha nemo melaan anak pamajikan kita nyebut ngabela pamajikan anak akang ayeuna tas nyabak balik nyabak sono nu panggeulana ditanyakeun anak atau pamajikan akang ayeuna kangen ka budak besok panggeulana di pangku anak atau pamajikan osok akang mamangku pamajikan heula angge budak babalas punya ayeuna budak geuningan ibu salaki ibu ningali budak caranana bolosot ku bapakna dibenerkeun da gede kanya ka budak mah beda jeung ka pamajikan akang teh pamajikan caranana geus bener ge ku akang teh dibolosotkeun da ka pamajikan mah geus urang kanya sakadenge cek kumaina di dieu musim hujan pantes geuning salaki euceul aya musim hujan mah urang dimasuk ka sawah salaki ti imah make duku ibu tuturun tu koneng suku jebelang tong hideung pamul mangul doran kan dapat colo tutul di tukang hi mau dipanggul mah naon nak ieu teh mau dipanggul mah doran langsung pacu di tukang eta pacu di tukang di rentelan ku teh ku jeung cangil nu geus meunang geus sian sai herang datang ka salah salaki euceul bulan-bulan jeung pasul tisur ketika lohor melaan anak jeung pamaji sekali-kali salaki euceul hanya kana galengan regot kana cikopi ayamna mah susu pamajikan we korek ya ieu mah di sawah mangasihin lain di dieu salaki uih di sawah ku euceul gabruk dirontok sanajan labokot teu tak buletak osok euceul ngagabruk salaki uih di sawah ari euceul lamun salaki rek ka sawah osok euceul teh dilepas ku kata bahasa nu mesra uduk teh salaki geus manggul doran menang 5 lengka euceul teh kerojot di lawang pantok gogorokan kang salaki nangalir aya naon nyai titi deje naon nyai titi deje hati-hati di jalan salaki rek ka sawah beli titi deje teh salaki teh insyaallah nyai dedi dores naon akan dedi dores dengan diiringi doa restu dedi dores ieu mah salaki rek ka sawah 100 meter ka karek ngagorowok nyai yuk akan berangkat jor asmu ibunya kecaroge henteu nya bapaknya ka pamajikan teu sok kadenya Pak tah tilu nu teu bisa dipigawe ku laki teh ngalahir nu kaopat nu teu bisa dipigawe ku laki nyusu mata awas akang sinyah ka bojo sinyah kecaroge yuk neng ai cek Yudi ku saling pikanya yakin neng ai bakal juga bapak jeung mama rumah tangga kepikeun ka kolot adem ayem tentram harmonis romantis dimodalan ku mawadah dimodalan ku warohmah ku cinta dan kasih sakitun kopi hatur kirang langkung hapunten kasadayana Kang Haji mungkin parantos aya di lokasi jadi abdi bade teras ngabujeng di acara dinten enjing hapunten abah doakeun ku abahnya banyak
Mual ke Malaysia mah. Ini kalau sampai jadwal di daerah Cikampek Karawang acara pada dukur jantung abdi kedah rebun-rebun kene angkat mudah-mudahan selamat di perjalanan ya setepat dari sareng warga orang dia wios ke ayeuna oge sing dikempelkeun abdi sareng urang makan wangi di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Doakeun sagala rugi pengorbanan mangasihin mudah-mudahan ieu teh teh lain mangasihin anu batur ieu teh lain anu mangasihin tapi menang nyawa mohon Bu buka sabaraha ieu abdi teh uningan dayakin tapi mahal keneh mayar teh daripada mayar abdi amin. Ante kita ngabah abdi mah ikhlas ridho abdi mah bah dan tujuan abdi ka dieu mah lain hayang menang amplop lain hayang menang duit abdi mah tujuan ka dieu teh hayang menang amal mudah-mudahan ku amal kasih kurang selera angkat di bumi ibu ka dieu salajan teu dipaksa ku mangasihin salajan ibu angkat di bumi ka dieu teu diburuhan ku mangasihin keundan ngaburuhan mah Gusti Allah Subhanahu sawajalmi ibu mangkat kana pangaosan sur Allah eta jalmi kaya-kaya nambah jalan pi surga alhamdulillah buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak